Bandung. Bandung nyaeta salah sahiji kota nu aya di Indonesia. Ayana di Provinsi Jawa Barat. Posisi Bandung aya di pagunungan. Wisata panorama hawa tiis endah kota Bandung. Selain katelah tempat wisata nu merenah, kota Bandung oge katelah kadaharan nu ngeunah. Salah sahiji kadaharan nu ngeunah nyaeta Bola Obi. Bola Obi nyaeta jajanan asal Bandung anu geus sumebar sarta populer di Indonesia. Bentuk bola obi teh bulet jeung isina teh kopong. Tapi sakumaha waktosna seueur bola obi anu rupa-rupa eusina, sapertos gula berem, coklat, sareng keju. Bola obi dijieun dina hui anu disepan, teras, ditutu, ditambah aci jeung gula. Cara masakna digoreng. Meh hasilna alus, digorengna teh 2 kali. Make babage anu datar. Saatosna digoreng, ditiuskeun heula meh minyakna turun. Bola obi ieu aya di Gor Pajajaran, tepatna di Jalan Pajajaran nomer 37 Pasir Kaliki, Kacamatan Cijendo, Kota Bandung, Jawa Barat. Jajanan ieu biasana dijantenkeun jajanan kanggo ngarangan teh atanapi kopi santen atanapi dijantenkeun palengkap tuangan anu lumayan ngeusi. Dibandingkeun sareng tuangan kontemporer nu sejen, bola obi teh dipikar resep ku sadayana umur. Makanan hits ieu ngagaduhan sababaraha kaunggulan anu patut dipertimbangkeun, nyaeta ngandung sanyawa antisianin anu mangpaat pikeun kasehatan. Jajanan ieu oge nyumpangkeun kabutuhan gizi, sabab beunghar vitamin A, serat, sareng potasium. Hiji bola obi ngandung 15 kilokalori. Kalayan isi kalori anu rendah ieu, bola obi tiasa dikonsumsi nalika diet.